asa lalieur kieu ini jalalangar sirah teh balik di kebon tak. Aduh ya Allah, mun-munan kapoeun asa jungdeung asa trek bencar babatok teh. Asa hayang baso tapi ini tukang baso ieu teh kasahanya. Ka Cesiti, heueuh Cesiti sugan aya di Cijolang, ke Cijolang jiga nama. Urang telepon heula ajaran ah. Nani hese muka kunci teh. Nililang ngangkat. Nah motor gitu. Halo? Cesiti di mana? Lain lah mun misalnya rek balik ka dieu pangmawakeun baso. Baso campurnya di Herang. Sok. Nuhun. Kom, ayo baso teh ya. Basona 10, ongkirna 20 jadi 30.000 nya. Naon sabaraha teu salah denge bieu naon? Naon baso 10.000 ongkir sabaraha? 20. Ni asa mahalan kene ongkir mending kene teh jadi ngakan baso. Ni asa mahal-mahal teuing ieu menepuk harga. Hayang hese paeh. Atuh kokom ngaranna ge di kampung. Hese hayang baso teh ongkir oge, bensin oge. Ayeuna be aku 20.000 daek heug teu kajen. Kita kudu daek da geus dipangmeulikeun. Tapi bener oge sih lamun abi indit ka ditu nya moal mahi ku ongkir. Tapi kadeukeun mah bae kagok. Kawe duit nama biasa dianyuk isukan. Ih si kokom mah geus pangmeulikeun nya dianyuk deui. Bae atuh da besti kayak bisi moal dibaturan ulin. Terus atuh kokom mereka darah heula basonya. Jig balik ka ditu. Kokom bau kom ongkona besti tapi nganjig-njig. Ini mantap kieu, ya Allah ini geus bekah kieu. Sabaraha tahun ieu di jalanna cenah. Nih kuatkeun karamai jiga bulu heueuh. Duh, mas burit gila haroream ya ka sawah yang nempo itu. Nempo pare. Ai teu ditempo power itu hama burit. Rek maksakeun sugan sawah teh garing kieu geuning da kumaha nyawa engke na ieu teh. Kamar teh si kokom teh rek mere oleh-oleh tapi can aya nganterkeun wae rek diteang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki. Kokom mana teh ditungguan lindek mere oleh-oleh jang nini. Aki, kokom teh poho teu kaburu kamari teh. Keur aya masalah pasea jeung si Uwa. Nah pasea aku naon? Kamari teh jeung dulur ulah papaseaan pamali. Biasa masalah hutang tapi dah geus akur deui dah biasa si Uwa mah kitu. Heeh ngan mi HP we aki mah jeung dulur ulah papaseaan pamali jeung era di kubatur. Mamat jeung dulur teh ulah papaseaan. Da ade goreng oge jeung dulur. Nya atuh Aki, sok atuh Aki cai-cai heula saya we. Kira-kira si kokom aya di imah teh nya. Soalna abi henteu nelepon erek ulin ka bumina. Besugan wae di rumahna Imah Supras we lah ka kokom. Assalamualaikum. Mama dama. Salam. Nuju naon atuh mamah teh? Iya nuju mecel. Mama hari kokom na aya? Aya di lebat. Ma tapi bade nempangan ka kokom aya priyogi heula ka kokom?
Emang enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Aki gini kan? Aki damang. Alhamdulillah. Kokom sehat? Iya, nah menit beja-beja erek ka dieu teh. Ih, kan ngahaja tuh watos ka Kokom bade ka dieu teh kan surprise. Namana oge per aku surprise kudu ngelepon heula. Kokom ngobrol atuh mana teh jarang rempe wae teh tadi. Kan tita tadi teh Abah Kokom teh ngobrol ieu teh. Tuh si Kokom mah ngurusin kararewo saya ditanya ku kolot teh. Ah maklumnya teh sepuh. Ya tuh Kokom mereka keluar heula nya sok we ngobrol jeung si Aki di dieu nya. Ujang, Ujang di mana Aki nu penak? Iya Aki nepangkeun abi teh calonna Kokom. Oh, Ujang teh calonna Kokom. Emang nasi Kokom rek nyalonkeun naon, Jang? Aki da Kokom mah mau nyalonkeun naon? Oh, calon DPR atau lurah si Kokom teh nyalonkeun teh. Aduh, ampun Aki, da Kokom mah mau nyalonkeun naon? Hari Ujang teh ka dieu sareng saha? Abi mah nyalir we Aki, mah nyateuing apelnya nak batur. Oh, mau apa gitu ka dieu teh? Tuh ka dieu atuh, kabeneran Aki teh keur hayang bubuahan teh. Aduh, si Aki teh geus nyebutkeun di apel bubuahan naon deui. Aki, abdi ka dieu teh bade apel bade maranan Kokom. Naon? Rek maraban Kokom. Aduh, si Aki teh jojol maraban Kokom ya atuh deh. Aki, sanes bade maraban, bade maranan Kokom. Sing tarik atuh Jang ngomong tali kegeriman. Maklum Aki mah geus kolot, geus kurang denge teh. Oh nya Aki, keun we lah dimaklum ku Ujang. Ai si Kokom na ka mana tuh Jang? Kala ka ngaleos aya tamu teh. Nya Aki ka mana nya si Kokom teh? Nyariosna bade sakedap tapi nilami gini kan. Ke tuh Jang. Bari nungguan si Kokom ka dieu datang. Tas ulina Ujang teh kumaha lamun sagu Aki urang jodohkeun ka si Kokom. Aki, pan Ujang teh calon si Kokom. Nah, daripada nyalon-nyalon teu pararuguh mah geus urang kawinkeun. Astagfirullahaladzim, Aki, abi teh calonna Kokom. Calon Kokom sanes nyalon. Oh, calon. Calon salaki atau calon naon? Tah, gitu Aki, calon salaki. Lamun sak ngomong ti tadi atuh Jang. Saha ieu nu ngadurukan meuni haseup kana pakaian. Tapi ieu teh meuni serasa api unggun. Kela nu juga nu di panggung-panggung geuningan mun artis nyanyi disebrot ngajaran ngaleungit kana haseup. Aduh, panas ini cakrutak. Katen si Uwa ulin bete di imah. Nah, ada reueuh. Ngena si Okam kenan mana Okam? Ari Uwa di mana? Digegerok teh ne unu nemalan pantau we malongo. Atuh biasa Uwa mah banyak kita terus nganir cai. Uwa, Kokom teh keur aya nu ngapelan deui biasa si Abas. Kan mah atuh si Abas mah ada gede duit atuh. Atuh da Kokomna emung. Desek bodoh. Heueuh oge nya. Lumayan tuh kan Kokom teu boga baju, geus beak lipen, geus beak odol, geus beak wedak, sotek beak Uwa. Atuh minta ke si Abas, si Abas mah benar gede, jagong. Heuh atuh urang teh heula si Abas na sinakari bae dibawa ka imah Uwa. Kan bae. Tuh ai pelan-pelan, itu jangan garuk-garuk kayak monyet. Aloh, atuh si Kokom nanaonan eta. Ih Uwa, kita kan romantis. Ye, sesalaman heula tuh kasih Uwa. Mohonnya enca sesalamannya si Uwa sesalaman heula nya. Uwa damang. Alhamdulillah sae.
Wah biasa nama upami di kampung masuk ayah goreng-goreng wayah kieu mah geuningan wa. Oh, dah dilebet kayak goreng ulen sareng cireng. Oke atuh rencana heulanya. Siapa ngirakeun kana barang hakan we dari teh geus barang hakan tadi teh ti imah teh. Ha bener barang hakan era ku si Uwa masuk ngomongkeun. Alah baik ngomongkeun oge da geus puguh lapat jauh ti Bandung. Iya Jang, iya gorengan teh. Tuh mana masuk ngirakeun wae. Nyaho si Uwa masuk ngomongkeun meni pan si Mat teh tukang gorengan mentah gorengan ka si Uwa. Wah ditampi atuh ieu cereng aku pokok. Maneh manyarakeun ka batur ulang hakan cireng ari manehna nyuguhan ka si Uwa teh ka urang. Adu maneh nu hakan. Wah atuh ditampi ulena nya. Nuna pisan panasnya ulena. Sia teh kamu bogan teuing. Uwa kumaha karena digubuk gini euy lagi ka ditu nyokot api ku kokom. Ah nu puguh mamarana teh yang bararang hakan we ka dieu teh. Kan batu ada tara unggal poe pira ulen. Mbak, kadia abi keur ngopi jeung si Uwa. Di Daria sugan tadi imah. Ari mah jing gigiwin cai emergen kompan da ka mana? Nyanya dadak nyebur mate poho. Aduh, mana ada haren teh Kokom? Tadi teh dibawa mampi ku si Abas, ka bawa si Kokom. Nah dibawa ku si Abas itu wa. Nah si Abasnya kemana ayeuna? Tuh ke rumah Raban Doma tuh. Cari tanah di kota tapi marab doma. Ahli kom mah yang diuk yang si Uwa di dia. Saha itu nyawa teh bangsat domba. Curiga ye. Eta domba batur kernaon didinya. Untuk ieu nu nyinggalan domba lucu. Teteh nepangkeun abi teh calona Kokom. Ih, sugan teh bangsat domba, pedah we ulak-ilik we domba. Mas Abas teh kemana? Nih asal lila-lila teuing goyah kican muntruk-muntruk deui. Teu apal, Mama. Kemana atunya? Kokom tadi teh si Abasnya di kandang domba. Teang atuh bisa kumaha onam. Atuh oke lah urang diteang heula nya hariwa. Eueuh ningan, kada ngobrol jeung awewe, tapi nah jiga Ceh Siti itu teh. Sia dilabrak ku urang mah tinggalikeun awewe na sarua deui atuh. Iya geningan. Kokom, ulah salah paham. Nabi mah ngobrol hungkul. Teh Siti kamu tega ya merebut Abas dari aku. Iya aku gak nyangka rebut. Ih Kokom, ini mah tidak seperti yang kamu lihat. Pokoknya kamu itu pengkhianat. Ih Kokom, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Diam kamu. Kokom, ari maneh? Ngelebok naon? Bau teuing leungeun teh. Tadi teh Kokom teh tos omeh hilap tuh wasu. Heunya bau. Ih, si Kokom kuno nih bari nyurungkeun sagala nyaho teh ararat teu merah. Hayu Kokom mah urang balik ka imah burit. Iya Kokomna nah jadi nungtun si Teh Siti. Aduh. Hai barudak gerak baralik ngararaji burit lain arulin we yang di lawu kelong wewe. Da iya pamawana si emak jeung si Uwa geuningan kado ngagara rosip kolot-kolot sok geura ngararampi geura ngasarolat.